Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala Rasulillah amma ba'du. Kalayan menyatkeun puja sareng puji oge syukur ka Allah Subhanahu wa taala teu hilap shalawat sinareng salam eta tetep ka kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana dina waktosan ayeuna tiasa dipetepang laung. Dina raraga urang belajar ngaos kitab Sapinah, kitab anu diaos di setiap pasantren, kitab dasar. Salah sawiasna pembahasanana perkawis kitab fikih. Hapunten anu kasuhun bobilih maya kalepatan dina ngaoskeunana, hapunten da simkuring nuju tahap belajar. Mugi ageng pangapuntenna ka simkuring khususna oge dukung simkuring. Mugi-mugi simkuring tiasa istiqomah. Oge mugi-mugi simkuring aya dina kasehatan. Muga Allah Subhanahu wa taala oge palawargi sadaya sing aya dina kasehatan, utamina sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadayana dina waktos kamari urang ngabahas perkawis rukun salat. Rukun netepan. Ayeuna urang lajeng kana pembahasan perkawis darajat niat atanepi pembagian niat. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin amin ya Allah. Duh aya tok. Bismillahirrahmanirrahim. Pasun ari ieu hiji pasal martelakeun perkawis pembagian darajat niat. Aniatu eta ari niat eta salah sudarajatin ayat 3 darajat. Salah sudarajatin ayat 3 darajat. Ingkanat hiji ingkanat lamun aya naon as-sholatu eta salat fardhon, salat fardu, wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li ngamaksud atanapi neja midamel eta salat fardu. Wa ta'yinu sareng nangtoskeun eta salat fardu. Wal fardiyatu sareng nyebatkeun niat salat fardu. Wa in kanat sareng lamun aya sareng saupamina aya naon nafilatan eta netepan sunat muwaqqatatan anu di waktu-waktu karotibatin sapertos netepan sunat rawatib au data sababin atanapi netepan ku ngagaduhan sabab. Wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li neja atanapi ngamaksud kana midamel eta netepan. Wa ta'yinu sareng nangtoskeun netepanana. Wa in kanat sareng saupamina aya nafilatan eta netepan sunat mutlaqon anu dimutlakeun eta sunat mutlak anu mutlak. Wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li ngamaksud atanapi neja midamel pakot wungkul. Al fi'lu ari neja midamel eta usoli ngaoskeun usoli.
wa ta'yinu sareng ari nangtoskeun waktos duhron sapertos duhur sebatkeun au asron atau napi asar. Wal fardiyatu sareng ari nyebat fardu pardon eta lapad fardu. Paslun ari hiji pasamartelakeun pembagian darajat niat. Aniatu ari niat eta salasu darajatin aya 3 darajatna teh. Jadi di dieu musannif nerangkeun yen niat teh dibagi 3 darajat. 3 darajatnya kahijina in kanat as-sholatu fardhon kahijina netepan fardu. Lamun aya eta netepan teh netepan fardu wajaba mangka wajib. Naon wae wajibna nalika netepan fardu teh niat urang teh. Kahiji urang niat qasdul fi'li. Niat neja atanapi ngamaksud midamel eta netepan fardu. Wa ta'yinu sareng urang nangtoskeun. Nangtoskeun netepanana wal fardiyat. Sareng urang nyebatkeun kana fardu. Urang nyebatkeun niat fardu. Urang naja midamel urang nangtoskeun urang niat ngaoskeun sapertos urang di mana-mana bade netepan lohor urang niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tah di dieu wajib urang niat naja midamel kana eta salat fardu urang niat nangtoskeun waktos lohor, waktos asar, waktos magrib, waktos isya. Urang oge nyebatkeun yen eta teh netepan fardu. Wa in kanat nafilatan nu kaduana di mana-mana eta salat teh salat sunat muaqatatan anu di waktu-waktu karotibatin sapertos sunat rawatib au dzata sababin atanapi netepan sunat anu ngagaduhan sabab. Wajaba mangka wajib qasdul fi'li wa ta'yinu nyaeta ngamaksud midamel sareng nangtoskeun waktos. Teu kedah disebatkeun niat farduna mah. Tah upami nu kahiji urang nalika aya dina netepan fardu maka 3 kawajibanana. Kahiji niat midamel salatna, nu kadua nangtoskeun waktu salatna netepanna sareng katiuna nyebatkeun farduna. Tapi di mana-mana netepanana netepan sunat anu di waktu-waktu satana sapertos netepan rawatib atanapi netepan anu ngagaduhan sabab mangka wajibna 2 rupi. Kahiji niat midamel netepan, kadua nangtoskeun waktos netepan. Wa in kanat nafilatan mutlaqon katiluna di mana-mana upami aya eta netepan teh netepan sunat mutlak wajaba mangka wajib. Hiji wajibna naon? Qasdul fi'li nyaeta midamel atanapi neja kana midamelna. Pakot wungkul upami nu wajib mah 3 nu upami nu sunat mah nu muaqatatan anu di waktu-waktu seperti salat sunat rawatib mah aya 2 tah upami salat sunat mutlak mah aya hiji. Al fi'lu ari niat neja midamel netepan usolli sapertos urang ngaos usolli
wa ta'yinu sareng nangtoskeun waktos urang duhron netepan dohor duhur au asron tanapi asar wal fardiyati sareng nyebatkeun niat fardu parodon sapertos lapad fardu sapertos tadi wal fardiyatunya urang bari netepan lohor urang niatna usolli fardhu zuhri da usolli niat abdi nya usolli neja abdi niat abdi midamel salat fardhon salat fardu duhri fardhu duhur arba'a raqaatin 4 rakaat mustaqbilal kiblati mari madep ka kiblat tah di dieu janten upami urang sakali deui di mana-mana netepan fardu maka wajib kahiji niat midamel netepan eta kadua nangtoskeun netepan eta katilu nyebatkeun fardu tapi di mana nu kadua netepan sunat nu di waktu-waktu sapertos rawatib maka dua nyaeta urang niat midamel sareng urang nangtoskeun waktu tapi di mana-mana netepan mutlak maka hiji kawajibanana urang kawajiban niat. Nah, tah sakedik ti sim kuring mugi aya mangpaatna. Hatur nuhun kasadayana hapunten sakali dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.